Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Langkung ti payun urang sanggakeun puji sinaran syukur ka Gusti anu Maha Suci anu parantos mapadi nepi kanikmatan bagi urang sadayana. Ngahaturkeun nuhun ka sadaya kerencangan anu parantos mapadinan kasempatan ka simkuring janten panunggu catur tina ieu acara. Serta acana tepangkeun mastapun Intan Nuraini simkuring di dieu janten panunggu catur ngeunaan presentasi carpon parajit di Cikahuripan anu bade didugikeun ku Wastana Mira Santi kawiti di Kampung Panagan tanggal lahir 17 Desember 2002 riwayat pendidikan TKRA Al Barokah SDN Cidatar 4 MTS Ataqwa SMA 16 Garut prestasi nuku anjeunna diraih juara 2 pramuka. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi anu bade dipedarkeun nyaeta nganalisis unsur carpon. Supados ieu acara lumangsung kana lancar, simkuring bade nungtun ieu acara dugi kadengsena. Dihaturkeun ka Mira kanggo ngadugikeun padaranana ngeunaan analisis unsur carponna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panunggu catur anu masihan waktos di dieu abdi bade ngadugikeun sakedik anu jejerna parajit di Cikahuripan. Sinopsisna nyaeta Maijun teh paraji sohor di Cikahuripan. Maijun diajakan ku incuna nyaeta euis ka Bandung. Soalna euis dek di wisuda. Tapi Maijun gideg ari euis hayangan katungkulan kuninina. Maijun teh katelah paraji atawa Maijun. Euis mah apet pisan ka Maijun teh jeung lain saukur apet sabab euis teh diurusna ku Maijun. Jeung sanajan incuna loba, Maijun mah beda ka nyaahna ka euis. Maijun teh jadi parajina lain kahayang tapi elmuna turun tininina. Malahan Maijun kungsi embung jadi paraji teh. Tapi dari embung-embung oge kudu malahan ayeuna loba nu hayang guguru ka Maijun sabab hayang jadi paraji. Tapi Maijun temikeun anak-anak ge teu dibere, malahan mah kalah euis nu dipercaya ku Maijun. Nah loba nu hayang jadi paraji sabab jadi paraji di lembur eta mah nguntungkeun perekonomian. Tapi Maijun mah lain ngalah duitna, tapi eta mah tulus tina jero hate. Kadang lamun aya nu ngeupelan Maijun mah sok nolak, tapi lamun dipaksa nepi dianterkeun ka imah masuk ditarima soalna mere rejeki eta mah. Lain jadi paraji Maijun ge tukang ngurut soalna turunan salakina. Ilmu paraji teh ngagubragna ka euis sabab euis anu sok mantuan ninina sanajan leutik keneh. Maijun ngomat-ngomat ka euis bahwa eta teh ulah dijieun piduiteun tapi kunulungan jelema nu geus bungah. Nulungan kanu butuh, nalang kanu susah, geus jadi rumusan hirup. Kabeh ilmu pangaweruh teh ragrag ka euis. Taun ka taun aya anu pabeja-beja bahwa kegiatan paraji teh ngabahayakeun keur orok jeung indungna. Lantaran praktekna teh jeung ilmu medisna ngan saukur ku ilmu karuhun. Geus moal mujarab nu puguh mah bidan puguh jeung ilmu medisna. Abong beja tereh nepina ka Maijun. Maijun oge teu narima ari disebut praktekna ngabahayakeun mah Maijun asa disapirakeun ilmu paraji anu turun temuruna nu geus mantuan ngalahirkeun mangrebu-rebu jalma. Ilmu kadokteran mah karek kamari-kamari. Naha ari ilmu paraji mah da geus kauji ka waktu. Maijun terus-terusan ngamudalkeun rasa kakeheulna ngomong ka euis. Tapi Maijun teu keheul ka bidan desa, malahan asa kabantuan. Da kadang sok aya anu ngalahirkeun barang, Maijun sok tara kasiwer jeung teu asa karebut palanggana. Da eta teh Maijun mah teu ngarep duit nangan
nu matak teu ngeunah kana hate teu dituding praktekna ngabahayakeun. Maijun oge teu kasorolahan lantaran masih keneh aya nu percaya datangna bari nepikeun unek-unek. Paraji jeung bidan teh mekar bebarengan di eta desa teh. Mincak kana waktosna Euis hoyong nuluykeun sakola ka Bandung nyandak jurusan perbidanan jeung kadokteran tentang kandungan. Tapi Maijun rada teu satuju soalna anu ngagogoreng Paraji teh nyaeta bidan jeung dokter. Tapi Maijun geus teu bisa nanaon da eta kahayangna Euis. Jeung Euis teh matak milih kadokteran teh hayang ngabuktikeun yen ilmu Paraji teh teu salah kabeh. Nu intina mah sarua pikeun kasalamatan indung jeung orok. Analisis unsur cartuan jejer Paraji ti Cikahuripan, tema kahirupan, latar tempat Cikahuripan, Bandung, lembur, imah. Latar suasana heuheul. Latar waktu tahun ka tahun. Galur campuran sabab nyaritakeun kajadian nu geus kaliwat jeung nyaritakeun waktos nu bakal dongkap. Panokohan Maijun, Euis, bidan, dokter. Sudut pandang ngagunakeun sudut pandang nu kadua sabab pangarangna teu kaasup dina eta carita. Pesan, urang kudu saling ngahargaan kana pagawean batur nu ampir sarua tugasna jeung urang. Jeung lamun ngabantuan batur kudu ikhlas ulah ngarep-ngarep dibere ku batur. Pangarangna nyaeta Taufik Rahayu. Mungkin sakitu wae anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saparantos urang ngupingkeun padaran ti saderek mira, mangga dihaturkeun ka pamilon, bilih panasaran keneh sareng bilih aya nu teu acan kacangkeum kanggo naros ka saderek mira. Kumargi teu aya nu naros, hatur nuhun wae ka saderek mira anu parantos babagi ilmu ka urang sadayana. Tina naon anu tos didugikeun ku narasumber urang, simkuring di dieu tiasa nyimpelkeun nyaeta cita-cita Euis teh mulia, kudu bisa ngahargaan pagawean batur. Dokter, Paraji, bidan teh sarua ngabantuan indung mideuk ngalahirkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran anu matak mere nyaho ka urang unsur naon wae anu aya dina carpon Paraji ti Cikahirupan. Sakitu anu tiasa kapihatur dan dihapunten bilih seueur kalepatan cariosan atanapi perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Langkung tripayun hayu urang panjatkeun puja-puji sinareng syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala anu manahna urang bisa kumpul di tempatan. Tuhilap salawat sinareng salam mugi-mugi kacurah limpahkeun ka urang junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta mirah santi ngadegna simkuring di dieu simkuring janten panumbu catur sarta acana ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos dongkap ieu acara. Langsung bae sana tepangkeun wasta mirah santi simkuring di dieu janten panumbu catur ngeunaan presentasi pinter jeung bodoh. Anu bade dugikeun ku Wasta Intan Nuraini, tanggal lahir Garut 11 Juni 2003, kawit di Kampung Cimaid, riwayat pendidikan SD, SDN Cisurupan Hiji, SMP plus Nurul Mutakin, SMA Negeri 16 Garut. Prestasi nu diraih juara hiji karate komite putri sawilayah Jawa Barat 2, juara 2 karate komite putri Sapriangan Timur, juara 2 karate komite putri Sabupati Kap, juara 2 O2SN karate tingkat kabupaten, juara 3 karate komite putri tingkat kabupaten. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu bade dipedar nyaeta analisis unsur carton. Supados ieu acara lumangsung kalayan lancar, simkuring bade nungtun ieu acara dugi karengse. Dihaturan ka Intan kanggo ngadugikeun pedaranana ngeunaan hasil analisis unsur cartonna.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun deui papan catur anu tos masian kasebaran ka simkuring. Simkuring di dieu bade nyaritakeun heula sinopsisna. Judulna teh Pinter jeung Bodoh. Nyaritakeun pikeun hiji lalaki nu rek dicukur. Barang geus tepi, gura-giru manehna ka tempat tukang cukur nu aya di handapkeun tangkal nu ieu. Samemeh rek nyukuran pisan, ka tembong aya budak leutik ngaliwat. Cek tukang cukur, eta budak ngaranna Oding, budak anu pang bodoh-bodohna. Sabab mun dititah milih duit 2.000 jeung 5.000, si Oding masok milih duit nu 2.000. Ampir unggal poe nguji manehna, anggone nu dicokotna teh duit 2.000. Tukang cukur rek ngabuktikeun omonganana, digeroan tah si Oding teh tuluy dititah milih duit 2.000 jeung 5.000. Bener we si Oding teh mawa duit nu 2.000. Saenggeus ngaduhurkeun si Oding tuluy amitan. Beres dicukur, tuluy babayar, biur wae si lalaki eta indit. Teu jauh ti tempat tukang cukur katinggali aya si Oding ke lempang sisi jalan. Tuluy manehna teh nanya, nah habet milih duit 2.000 daripada duit nu 5.000. Cek si Oding, lamun manehna mawa duit nu 5.000, si tukang cukur moal panasaran deui. Jeung si Oding moal boga duit 2.000 anu unggal poe dibere ku tukang cukur. Jadi, saha nu bodoh jeung nu pinter? Salajengna, simkuring di dieu bade medarkeun unsur charpon, analisis unsur charponna. Judulna teh Pinter jeung Bodoh. Tema kahirupan, latar di tukang cukur, sisi jalan, latar tempat. Galur maju panokohan simkuring si Oding jeung tukang cukur. Sudut pandang ngagunakeun sudut pandang nu kahiji sabab nyaritakeun sabab si pangarangna aya dina jero carita. Pesan, jadi urang ulah ningali gede leutikna naon-naon, tapi urang oge kudu ningali keur ka hareupna. Sakitu wae analisis unsur caper anu tiasa ku simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantos urang ngupingkeun padaran ti saderek intak mangga dihaturkeun ka para pamilon jadi panasaran keneh sareng jadi aya nu teu acan kacangkem kanggo naros ka saderek intak. Upami teh aya nu naros hatur nuhun ka saderek intan anu parantos ngabagi elmuna ka urang sadayana. Tina naon anu tos diduhikeun ku narasumber urang simkuring di dia biasa nyimpulkeun, jadi urang ulah ningali gede leutikna naon-naon tapi urang oge kudu ningali keur ka hareupna. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadangukeun padaran anu matak mere nyaho ka urang unsur naon wae anu aya dina charpon. Pinter jeung Bodoh. Sakitu anu tiasa kapihatur mudah dihapurkeun bilih seueur kalepatan sanesan akan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.